Jadi orang enak di pantai teh kala laut. Jadi tonton dulu. Dan akhirnya orang geus nepi di laut. Jeung urang ayeuna kabelangan. Batur geus mulai. Batur geus mulai euy. Akhirna aing kabelangan. Terus video nanti ke akhir jadi loba pisan keseruana. Dah geus daripada ngomong wae, yuk tinggal di kaluhur. Rek ngalauk ku YouTube. Jadi tonton terus video orang di pantai yang salah laut. Wali ombaknya gede, sangat gede sekali. Luar biasa ombaknya. Caina gede euy. Tur mangara lauk, ieu bakal hareureuy ieu tinggali ting meunang ting acan laukna ieu. Menang teh Kang Boy. Menang teh. Teu. Ah teh. Bisi hayang apa tah laukna kos kieu anjir, keuyeup. Tapi mah jiga keuyeup euy. Jiga keuyeup. Oh, 4. Batur mah geus menang loba euy. Urang acan menang jacan. Sampai nu aya ting kabisa ting kumaha ieu teh. Jadilah tong bosan-bosan tonton terus video nanti ketika beres. Ketika orang menang lauk loba nu gede. Tah nu dibawa nage ka nasional anjir. Aduh, capek. Bisi hayang apa laukna jiga kieu ye. Lauk eta. Samang tos kengeng seueur, abdi mah can dijacan. Mantap. Lauk naon eta namanya teh? Ieu tingali. Jadi tonton terus videona supaya urang meunang lauk loba jiga kieu. Yo. Ieu teh ting liang naon euy. Di laut aya liang nu kieu. Can menang euy, hese euy. Tah bisi hayang apal euy tah, buyutuk lauk buyutuk teh nu kieu tah. Aduh euy. Teu meunang euy lauk mah hese. Hese anjir. Teu meunang. Pantai bro, pantai luar biasa. Yo, mungkin nganu sakitu euy, urang geus panas. Menang laukna ngan 2 jadi sakitu we teh urang tong poho like comment jeung subscribe oge hurungkeun loncengna ameh teu katinggalan video urangna jadi sakitu we teh urang heuh